Anggarin nu konten kumaha eta beng raja jin kumaha eta teh bisa sukses gitu teh bantuan jin gitu. Lain jin deui ngaranna ge hiburan. Urang mah teu wawuh ka jin mah. Teu wawuh ka jin. Ayeuna kumaha? Usaha lancar ayeuna di luar? Alhamdulillah sih, cuman gitu teh ya kan itu zaman ayeuna mau usaha teh. Menuju karacau. Kita mendingan sok geureuh dagang. Nah, seorang pedagang gede leutik moal poe nyekel duit. Nah, cuman urang ulah fokus jadi seorang pedagang. Niatan kumaha suksesna ngarah urang sukses jadi seorang pengusaha tina hasil dagang. Eta we. Nah, ayeuna misalkan urang tina dagang, sok kumaha cangkan curug urang berguna. Makana tanya diri urang, iraha urang bisa ngagunakeun curug. Ngarah hirup urang teh dina tungtung curug batur. Nah, ngarah urang teh diatur waktu ku batur. Ari geus jadi pengusaha mah curug urang bisa digunakeun. Urang bisa ngatur waktu ka batur. Namanya intina ti saya mah kitu we lah lamun hayang sukses meureunna. Tanya we diri sorangan. Da ayeuna misalkan urang da kabeh jelema ge akan naon bakal panggih ujian. Ngaranna diuji mah. Manusia didatangkeun rezeki ti tilu arah. Hiji rezeki itu disambut berarti urang kudu siap ngalengkah nebus ku kacape. Kadua rezeki nu ditunggu sok sadiakeun wadahna nah wawarungan ngembangkeun bakat nu aya dina diri urang. Kan gitu. Anu katilu rezeki yang tidak terduga berarti tina naon tina hasil doa jeung keyakinan. Makana tebus mah kan rezeki dibere ti tilu arah ku Gusti teh. Rezeki nu disambut berarti kudu ngalengkah, rezeki anu ditunggu berarti kudu nyiapkeun wadah, nah wawarunganana nah arek kembangkeun bakat nu aya dina diri urang atau rek jadi ahli doa. Kan gitu. Nah, karena manusia ge diuji ku tilu, hiji materi, dua penyakit, tilu rumah tangga. Rezeki didatangkeunana ti tilu arah, disambut ya ti tilu arah. Diujina bakal datang ti tilu arah. Gitu. Cekolot baheula ieu mah. Ya udah teu ngarti sebenarnya mah, cuman sok dilegepan gitu. Tah ayeuna ngarah tetegang, Solusina kumaha eta? Solusina nu ngeunah hayang ngeunah we nya ieu mah. Hayang ngeunah gitu. Mun hayang ngeunah ieu we nya ieu mah. Tapi ulah dibeja-beja. Ieu mah lain sulap, lain sihir, lain magic, lain ilmu. Kumaha Kang teh? Ya asbah kayaknya. Nah, Ya asbah. asbak terang tentang mangkok gelas Urang ganti heula we ku ieu euna mah. Tuh kan jadi kaset urang. Urang sakalian. Ieu. enggak kah Lain. Ieu mah tuh nya ka penonton. Soalna ieu aya pesen ti alam. Si Jabri nanya kira-kira sana ayeuna penting ayeuna ngarah ngeunah kumaha. Ari saya malah nek mere ngeunah kana jalur usaha. Hayang nu ngeunah we penting ayeuna. ngeunah Tuh. Iya. Omat, ieu kang kasadayana ieu pesen saya. Omat kudu digugu penting ayeuna ge. Ieu pesen di alam anu suasana keur tiis, angin ada selenting ngagelebu. Wayahna kudu digugu ayeuna keneh. Jepri, gondrong. Kabaca henteu, katempo henteu.
Tuh. Wah, nah ngopi. Penting ayeuna mah keur tiris kudu ngopi. Sok buru nu areueuh kopi di imah. Kedor tuh warung Ceirah, Ceeti, Ceimas, sok galadoran. Ngopi, ayeuna mah tuh ngopi cenah dititahna gitu. Kudu ngopi tuh. Tuh. Sakit tuh we di pusat mah ngopi. Ngopi.